Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi angongo. Waktu sudah janda capuk angongo, Hehehe, pemirsa dan guys, tepang di Serem Sungkuring Dewaan masih di channel mana? Iya. Angongo, acara ngobrol dan ngopi only. Buat kita saja guys dan pemirsa yang ada di rumah, Di Sabuderen. di dunia, Iya. di akhirat kalau bisa nonton dan juga bisa nonton dan juga yang ada di planet bumi, Ya. Saturnus, Merkurius, Uranus, Venus, Jupiter, Mars tidak ketinggalan. Anu hirup di bulan oge, kalau bisa nonton channel kita. Ya, rame. Wah, iya bakal rame. Lalajo anu Angongo, acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Ya. Cara bahasa. Jadi kita ngabas bahasan sekarang ini pemirsa dan guys adalah lain asa semangat gitu. semangat. Orang mau pelebah nuki semangat kabar. Mana semangat tuh? Semangat. Bener. Karena apa? Karena kita nggak bahas hakanen pemirsa. Jadi buat para pemirsa yang seneng lolodok, barang hakan dan barang lebok. Nah, iya. Lolodok teh. Ini. Hakan dan lolodok. Barang hakan dan barang lebok lolodok. Nah, ini. Waktunya ini. Ini waktunya. Jadi ini video kali ini kita bahas tentang hakanen pemirsa. Jadi jangan lupa nanti misalkan kalau ada masukan di saat di bawah di komen ditulis. Ya. Mang, baheula abi pernah ada hari ieu. Nah, Jadi kita bandingkan makanan zaman baheula dengan makanan zaman sekarang. Gitu. Aya beda anaknya tuh ya. Dari semenjak zaman dinosaurus Oh. sampai Sampai- zaman sekarang. atau bisa Atau bisa. zaman sekarang Dan sampai dengan zaman dinosaurus. atau mundur banyak bisa Jadi orang balikin. Balik. Balik deh tuh. Balik. Atau bisa tuh kita ngomong bahas. Nah. Saya sebenarnya bertanya heula, Mang. Ayo baheula nu makanan anu pangeunahna cek dirinya naon zaman baheula. Dina anu di Dahare. warung, di toko atau di mana? Rek warung, rek toko, rek imah berarti tilu jenis. Menang meuli, menang nyeun atau menang maling. Sok sia. Anu ngeunah. Bok sia keur budak pasti pernah maling hakadeun. Buah Da tetangga. iker budak pada jamu. Teu ingat atuh seberapa tahun ka tukang so. Ah, banyak. Ya, teu ingat. Ah, urang mah inget kene pernah maling tiwu di kebun indung didinya. Kapangi Beja-beja nu beja-beja nu kitu lah. Jadi No. bisa, yo. Abi baheula pernah Mengeus lah. Udah tinggalin lagi tengeunah urang mah. Aya di dinya Bisa non. atuh urang Jadi mah. korban non ngaran aplikasi non. Zaman ayeuna teh, Bro. Aduh kikituan teh geuningan. Oh, TikTok. Tah, ieu korban lagi. terus balik di anu tadi. Sok kudu dahareun. Ayo. Baheula mah nu paling ngeunah daripada resep kan amis-amis. Godeblag. Soal mah apal Kela godeblag. naon? Godeblag. Tarigu lain. Pira eta heuh? Tarigu pakai gula, Gula digoreng. goreng. Digoreng. Goreng. Bener. Anu paling handeueuna Naon? eta godeblag geus digoreng piceun. Itu mah lidah. Geduk dia teh si supah na gaing. Komentar godeblag menang meuli euy. Geus menang asa, Katanya menang anyuk. menang Cek asa. bayar. Lebih kaya. Dibawa ka imah murag. Bijil tak geduk na teh. Rasa daging selain amis, peueur, pahit ongko. Cipanon teh bijil ti di lain. Mana? Bijil. Bakal Godeblag. handeueuna. Tahun deui sok. Ya eta teh favorit lah. Favorit. Mun ku ayeuna mah eta teh bisa jadi karena Naon? naonnya. Cikal bakal. Tina godeblag. Godeblag, cikal bakal tina pizza. Bisa mah asin atuh mah. Apa Godeblag teh? atuh tinggal di uyahan. Nah, kada eta di dinya nyebut. Ulah cenah asin, ya mah bisa jadi. Soalna naon? Da Yang cikal namanya bakalnya. ingredients, Naon? cek sep, apa sep pahang? Asep. Asep teman. Iya mas sep tukang Masak. 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 Jadi segala sesuatu itu bisa diputar balikan. Makanan itu anu tadina amis bisa jadi asin. Tina asin bisa jadi amis. Dibolak-balik bisa. Bisa wae eta godeblag cikal bakal tina pizza. Cing. Enak amang. Naon? Urang. Heeh. Urang mah tong jauh-jauh urang mah. Nu ngeunah mah pisang. Pisang. Tapi nu cau. Heeh. Lieur. Lieur eta teh. Urang, Lieur, utamana urang-urang gitu. Hmm. Mah nyebutkeun etnis urang mah.
si urang ieu mah liarnya kadang sok lieur beda jeung urang Betawi lah itunya urang Sunda ieu orang Sunda mah ke tukang Ke gorengan tukang dagang tukang nungangkrung atawa ka nu roda gitu meser pisang cenah diberena teh cau meunang ngagoreng meser pisang aya geus dicokot naon ieu mah cenah sanes pisang cau pisang hui belah geus puguh disebutkeun pisang udah pisang teh cau lain ieu mah da eta Kalau pisang teh cau teh hanya sok bingungnya amun cek urang kurang Jakarta lah gitu ka ditu mah bener beli pisang goreng cau digoreng coba lamun urang kela mobil ngaliwat oh jeung gede jeung panjang Lu nya mau bisa ninggalinya anu bisa ningali coba lamun balikeun geura HP na tinggal sisi jalan pemirsa studio 1 itu sisi jalan ini ya malu mah di kota pemirsa banyak burber mobil banyak burber orang Sunda nu kekarek PTN coba lamun urang tangke deui mah hayu urang laraskeun ku sadaya upami urang meser pisang cobi mang punten atawa bi ka dieu meser cau goreng tah komo urang leuwih lengkap mah kieu meureun lebih lengkap leuwih lengkap mah kieu sabab lamun sebutkeun cau goreng dibere cau butitina butitina geus hideung urang lengkapan lah ku urang lengkapan meser cau kenging ngagoreng nganggo minyak panas kudu rincinya leuwih lengkap jadi alung jadi kieu mak naon jang meser cau anu dipesek pengen cau tadi tarugiwan terus setengah jam tengah jelaskeun aing meuli hiji lain dijelaskeun aing meuli hiji lain dijelaskeun dek barang beuli ieu teh nyebut ngaran meser cau kenging masak anu asak kenging mesek diteuk-teukan ngangge tarigu dicaian digulaan dilebetkeun kana minyak panas teras pami asak eta dipeser ku abi tah naon ngaranna eta si emak nu dagang hulang sakali di ngomong cenah mak punten abdi mah sanes bade meser eta abi mah simpel tak ujang mah cenah ujang ti payun cenah ayo bang leuhung meuli pisang naon kita meuli bala-bala timiti engkol wortel bawang cemlak tadi bejakeun Kasok. lain mah eta mah cenah liweuh ngajelaskeun abi we kitu cek du hiji deui teh eta budak lalaki anu meuli pisang balik cenah boleh pisang macam kala lain ngantai pan eta ngantai udah butuh anger butuh duit mah abi we mah ayo ujang meser naon abi mah meser kacang kedelai nu diawetkeun teras padet disik-sikan sok naon eta terus kitu gorengan tempe amun ayana nu kitunya Rudat. lain mun aya nu kitu karunya nu dagangna urang mah karunya nu dagang jang meser naon eta ngajelaskeun anu loba ya jang atos geus ade jadi kita dipangpangkeun mata lebih ka ayeuna ditarurutan ku jelema zaman ayeuna anu muka restoran dahareun menu teh ditampakeun jeung gambar-gambarna da bisi kitu muka restoran dahareun muka restoran bisi aya anu muka restoran jerona semen material atuh eta mah ingat anu baheula naon jadi anu ti luhurna lamun itu jabring kada mah eta ge kitu Eta tiasa ditonton di episode nu ieu nya. nu botak eta kaing doyan tong jauh tah wajib anu nyebut wajib ya ieu nu ngabeula nu ngadamel ieu rakana teh disebut wa dalamun istri mah bibi teh bijit disebatan teh bah itu sebab anu seurna ngadamel wa nya nah eta teh aya sasakala mah jadi lanceukna kolot lanceuk minum bapa baheulana kieu aya jelema eta jelema eta teh balik di kota ngumara ka desa balik di kotana ai cenah naon kadaharan ngaranna tina ketan make gula beureum dibungkusan ku daun jagong cenah bungkusan beunang ngaranna
saha cenah nu ngadamelna itu cenah lanceuk bapak oh si Uwa di teang ID imana teh rarujit kade eta rarujit ari ngaran-ngaran tukang dahareun benernya jadi na kudu ka sawah kudu ka pasar kudu nyeun dahareun rarujit we di imana teh kitu anda tuh cenah teh wah cenah eta dahareunan lah cenah heula cenah kudu barang gawe bener rarujit katalah we wajit Wanu rujit eta teh kade lamun aya jadi pemirsa dan guys lamun aya lanjut indung bapak urang anu rarujit sebat we wajit warujit gitu kade Kayak mun bala-bala pasti aya ieu nanya. aya ayeuna ku engkol jeung Cing. wortel Ilmiah. Sebagai bahan bahasa. Ingat kan ilmiah dia mah. Bahasa ilmiahna bala-bala. teu apaleun Soalnya ke mang. Ai bala-bala mah isu-isu teh lah pasti loba nu meuli. nya Urang kali-kali malah atuh rada gaya. Meuli teh masa bala-bala ulah teh ku ilmiah enak mah. Cing naon bahasa ilmiahna. kolantel gus gorengus kolantel gus gorengus Kok kolantel engkol lan wortel ai lan teh jeung engkol lan wortel gus gorengus geus digoreng kade ilmiah teh makanan juga ada itu ilmiah banyak mang anu ibu wajib tanya. peuyeum rek peuyeum naon dari dua peuyeum teh aya peuyeum ketan aya peuyeum Bandung. lain peuyeum Bandung peuyeum sampe Bandung. peuyeum sampe lain beda deui da di Bandung ge sok jeunan peuyeum ketan Oh. peuyeum ketan sok naon eta Bandung dipeuyeum Nah, kira lagu-lagunya. toh Peuyeum Bandung. peuyeum anu baranu apa namanya? sok apa ngaran ilmiahna peuyeum Sudah ya. Aisyah seri wae atuh kalau jeung panggil geus seri wae bunga hari ngabahas dahareun mah sok ana model peuyeum ketan naon cek tidinya Peuyeum ketan. peuyeum ketan bahasa ilmiahna naon urang alhamdulillah urang geus mendalami eta urang sebelum nyian konten ieu urang dibaca-baca heula bro jadi saya sebelum membuat konten saya suka membuat dulu apa konsep dan segala macam jadi saya bertanya-tanya kepada profesor kepada para peneliti ini apa nama ilmiahnya kalau saya membahas ini tahaya peuyeum ketan ge Dah ieu mah. Ngeus maca-maca buku teh ieu. oh kieu nya kieu yo kade aya apa teh naon dulu Rapelapadius nah aya di papanyangna kadi itu burukus dulu rapadia iya dulu rapadia burukus dulurna padi anu buruk cenah ya sok ketan sarua panjang pare eta teh diburukeun sebetulna mah ngan pada make ragi nya tapi aya disebut ragina ayana eta mah dina peuyeum sampe aya Jalapangus ragius burukus ngajalepeng make ragi buruk eta Jalapangus ragius bulukus eta mah peuyeum sampe bro lain seuring ya urang ilmu tadi didinya nanyakeun bala-bala kan geus disebut aya jara sok naon abi poho deui ya tadi eta pisang cau teh ya pisang cau banana pisang coba kade Oh, di barong. kade Misal pisang coba banana. kade naon didinya eta teh kenging Bandung ngap dan udah gang teh sanesna wae aya iya Mang Ahmad Misal pisang coba iya. tah bisa eta jadi banyak inilah banyak pembahasan gitu Robah-robahnya itu orang kurang gitu beda jeung ku anu kota mah smooth lah pan. Misal pisang geus beuh kanu jauh jadi beda-beda gitu. iya Di bala-bala naon bala-bala bahasa sana teh. bakwan ya cenah Lain. eta teh lamun nu dagangna Iwan kumaha lamun nu dagangna Anto dalamun saeutik mah eta teh. naon Misalkan kol hungkul mau bawa bala-bala. moal Da sebala loba meureunannya Terus udah. Lamun sabab bala-bala teh ku bala. urang Sunda eta mah disebutna segala aya samak brek brek digoreng jadi disebut beda deui di Sunda mah lamun anu samak brek mah disebutna teh rarawuan bener teh laras rarawuan make kalapa make engkol make kacang mede non kacang
suhu Loba, sebenarnya. ngaranna. kuliner. Wah. Bahkan Di urang mah geus loba kasebut lah. Batagor. Baso Eta teh. tahu goreng. udah Kan lain bata nu digoreng. ya bener atuh mun ku saliwat mah. Da lamun zaman Batagor. ayeuna mah misalkeun geus nginung ka waktu ngabapa ka zaman lain batagor, Nah. hebelgor. Ade. Usumku hebal Ku ayeuna hebel mah. geus tuku bata. Acan. Kemungkinan sabaraha tahun ka hareup mah bakal aya nu nyeun ditak. Nah sok we nama ku unik. Pisang keju bara eta teh keneh. Nya. Kedua pisang keju. Naon deui? Asal asal bersin. Ah, jangan Bener. bersin. Pisang coklat, Pisang coklat. agreng. Baheula agreng ayeuna naon? Donat, Tuh. Make topping. Meses biasa. Meses. meses. Lain meses sih. Diperlukan ku teh toko. Teh cak-cak. Oh, asuan teh. Oh, pan kieu. Oh, warung baheula teh pan anu nini teh dagang teh. Pengalaman ya banyak. Dagang agreng heuh. Dagang agreng. Mah cenah si agreng. Ah, mah cenah mah di ieuan saya toppingan nyajang cenah teh. Eta diri ngahulang. Baheula mah lain topping, puruluk. Diperlukan cenah. Udah puruluk. Nyajang cenah cing nini teh. Eta nini beuring ngahulang. Eta aing teh diteu goreng teh di topi. Diperlukan. Si goreng nguruluk teh topet. Si goreng nguruluk. Eta aing cenah. Si Ucang di kota cenah. Diperlukan. Ah, kan bae ngarah payu cenah. Dagang topping. Sabaraha cenah ya? Ah, ngar sarajang cenah 500-an cenah beli. 500 baheula mah nya euy, ayeuna mah 5.000 ge Gede beuh. kieu toppingna teh pinu. Kodai. Teu kena pinu. Ai saung teh geuning aja. Pas Pas kada kedogon saya teh muruluk puruluk, pas di dahar, di dahar. duruk-duruk. Duduk. Eta anu orang kota si Ujang. Jadi di si emak eta mah purulukna teh mises lain. Komodikeun. Komo deui gula Gula air pasir lain. lain. Tinggal eta. Tah samat ka ieu eta cenah pangis. Cik si emak mana teh. Naon eta? Acek acara salah satu TV euy pantesna anu Mana ini memakai apa nih? Puruluknya memakai apa? Kok raket sekali ini? Oh, si etanya. Oh shit, tit. Tapi bagus lah, bagus. Walaupun rates di gigi tapi bagus lah. Tuh. Coba kalian kali itu yang ratesnya dikasih rasa. Coba. Ini kebayang. Tit. Aya di bawah bakat ku payu eta. Agreng eta si emak bawa ke TV. Oh iya teh ya. Nu dahar teh geuningan. Ininya guys. Puruluknya dahar. Sudah. Aku rasa. Beri bolotot. Itu toko atuh rasana teh mah. Apa toko? Apa di toko? Ku sebut teh toko. Jadi lamun toko teh zaman bahasa Indonesia nama ngengat. Iya. Sok ngabolongan kepada itu kayu-kayu tapi mirza beruluk bili kecil-kecil diameterna sabaraha. Bili terang teh toko. Aya di dia. Hmm. Masih Aya baca lamun kana iman kabaca. Jadi notulen pemirsa. Notulennya bahwa makanan sekarang itu pasti masih riwayat tuh. sok. Makanan sekarang itu pasti dari makanan zaman dahulu. Cuma teh zaman makanan sekarang pasti di toko cenah. Kita tidak tahu makanan itu dulunya disebut apa. Yang pasti makanan yang ada sekarang, yang ada makan sehari-hari sekarang ini upgrade dari makanan zaman dulu. Iya, betul. Kata siapa? Siapa coba? Kita pikirkan kan. Sama-sama. Makanya Mikirin tonton dulu. terus biar kita jadi pemikir. Paling terkabe. Keras. Stay terus di Lala Jondo Surangongo channel kita kali ini. Sip. Nanti kalau ada komentar makanan yang Anda suka silakan komentar di Silakan. bawah. Atau Kedua, mungkin mau kasih masukan masukan kembali ngebahas apa? Tetap kita tunggu. tunggu. Makanan ditunggu atau mau merek Mau merek, mau ngirim dahareun, mau ngirim dahareun, diterima. terima. Kalau yang tidak ngirim-ngirim tidak apa-apa. Oh, itu maksud. Malahan geus bebejarak kirim tapi teu kirim-kirim tidak apa-apa. Tenang, Anda akan mati nanti ditagih di sini. Tagih tidak. Kamu itu tasum surga. Kenapa? Karena akan ngirim dahareun, ngirim udut dan kopinya teu jadi-jadi. Oke pemirsa, segitulah. Stay terus
di channel kita Talajo Underscore acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angongo. 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 Acara ngobrol dan ngopi Angongo. Waktu sudah janda capruk Angongo. Cik. Wah.